Assalamualaikum. Hapunten bade sadayana kaleresan dinten ayeuna abdi bade ka pondok pesantren bade ka Murangkalih bade ngadamel ka Maman heula nya nyaeta ieu aya bahan-bahanna agar-agar anu tanpa warna sareng ieu aya buah stroberi, gula bodas, sareng ieu oge aya biji selasih anu atos dikeueuman ku cai panas. Saatos sadayana digulakeun lebetkeun we kana cetakan nya tong hilap oge buah stroberina lebetkeun oge kana eta agar. Teras kitu abdi bade ngadamel ayam goreng anu bumbu serundreng. Ayam gorengna urang bumbu racikan heula satos kitu godogkeun. Saatos digodogkeun kadenya caina entong dipiceun alihkeun heula ieu hayamna caina urang tambihan ku kalapa parut. Kalapa parutna nu sareng bumbu tadi urang godogkeun deui tambihan oge nya gula bodas saalit supados aya rasa manis-manisna kitu. Tah saatos kitu urang goreng oge ieu daging hayamna. Saatos sadayana beres urang goreng oge ieu kalapa parutna anu tadi dibumbuan. Tong hilap oge di aduk-aduknya supados henteu ngagumpal. Tah dugi ka koneng ngareukes raos teras kitu abdi ayeuna bade ngakeul nya. Tuh kan supados raos engkin sanguna. Saatos kitu ayeuna urang kaluarkeun agar anu tadi tina cetakan teu geuning meuni sae pisan katingalna banguna teh raos. Sarengna deui saurna mah ieu biji selasih teh kanggo ngadamangkeun panas dalam nya baraya. Sateu acanna abdi berangkat ternyata Murangkalih teh hoyong dikintun alat-alat kebersihan. Nah saatos kitu abdi teh ayeuna berangkat tuh geuninganan ngalewatan sawah anu sakitu saena masyaallah tabarakallah. Dugi oge abdi ayeuna ka pasantrenna Al Madinah. Tuh geuninganan aya si aana ada pa alhamdulillah sehat mudah-mudahan nyaah sing betah tambih-tambih rejekina tambih soleh tambih-tambih sagala rupina amin sakitu wae ti pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.